Nikmat, aduh. Alah, tos siapa mah. Eta sorasina nu pikeun ngalakeuna gitu. Nah, Aisyah. Hei. Genaheun euy. Kenang mun ngaberebet kitu. Coba da teu disada. Nah, saya teh sorat teh gede-gede teuing. Pajar gede-gede jadi si budak. Rombongan ti mana teh kendangna nepi ka rame kieu? Berlin Group teh. Hah? Berlin Group. Robot Berlin. Urang mana teh robot teh? Aya budakna naker si eta. Hah? Geus diuk-diuk, diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we. Ya, da teu nyambung si eta mah. Kumaha kadengena? Hah? Sia budak naker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun nya teuing. Naon sia teh? Teu sangka euy bapana maot. Saha goblok? Keun atuh cing sabar we ah. Cing sabar we. Da bakal katuturkeun ku urang ge. Lain bapana maot sia nu budeug. Doakeun ku urang. Bapana sing ditampi iman Islamna. Cuh, si Haji. Eueuh nu maot goblok. Panyawatna naon? Parah pisan euy. Wah teu mungkin sia tina roromeheun maot. Ya, kemana karep? Cigana aing bebarengan jeung nu kieu. Naon? Moal teu teh bese 3 bulan deuleu. Heeh. Nya. Kaping sabaraha? Naon? 40 na. Aduh. Teu maot goblok. Oh atuh lami keneh. 18 dinten deui mah. Oh nu maot goblok. Nya cing sabar atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna. Ajik. Kabeda-beda teh sate budak teh. Keun bae nah maka diceungceurikan segala. Ngare hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Ajik, ajik. Tah kitu amin gitu. Wah, parah. Pangulikeun udu jing. Sabaraha batang? Mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah. Sia ngiga naon? Itu papatong ini gede. Sugan aing ngiga sia teh. Kadeka jong-jongan teh. Aduh goong ini alus euy. Lain goong teh anjing babaturan sia. Jaraga kedah dijaga. Aduh. Sing dadang ngaji baraga. Aduh. Leur teu beunang euy.
disangka benih aing aduh ampun kumaha ya dinten ieu urang kudu operasi wah ieu geus kosong hakaneun ieu mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP HP wae sia susah tuh nyieun we sia teh. Geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas. tape goblok teh mah ieu mah HP Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. ca teh mah capek Ai cape masuk di sambal. cabe teh mah Cabe masuk di bose. beca teh mah sia teh Ai beca mah anak buah urang. ish tong diomongkeun teh mah aduh kieu ieu Kumaha? numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami Oh, iya. cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana tak urang ayeuna megat api-api mah urang nepikeun we kitu urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak heeh Kumaha lamun teu percayaeun? paksa Kumaha lamun ngalawan? gelut Kumaha lamun eleh? kabur Atuh moal nyatu meureun. wayahna da urang mah usahana tinu kieu Oh, da kumaha atuh naon deui urang usaha garepek. heeh Tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram. munafik sia mah geuning dibere rezeki mah dihakan Ari lapar. meni geuleuh ka sia aing Ngebon teu nyawah teu aya nu mere nya dihakan atuh. heuh apan eta teh ladang ngabega Ah, teu nya, da aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sajauh-jauh dipegat ku urang teh doraka. Ulah kitu. kudu kumaha atuh Mending datangan ka unggal imah berharare es cokot. Hartana. Apaan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok da doraka urang ngabegal mah. doraka sia teh sarua ngabangsat ngaranna ngabangsat beleguk teh sia tina kaminda-minda teuing Ngomong ke mana karep sia teh. Nah, make ka mana karep. Make jeung kudu maok anu keur hees lain kitu carana. Doraka teh deuleu. Doraka. Sarua jeung maneh ngabega ulah teh. kumaha atuh sangkan eta Kieu ye carana. Pan loba warung. heeh Tak ku saurang nu boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kanu rada anggang. Tah keur kosong asup maneh bawaan. Eta mah lain naon? Lain maok eta mah nyokot kanu gerbongo. Sarwana goblok. Alah. salah
KBOG lalampahan